Sogiron au kabiron kumaha ieu mah nu budak leutik sami wae nya nu budak leutik ge ngomehan budak batal eta teh ngomehan orok. Komo nu gede eueuh komo nya dina masalah batal mah rek nu leutik rek nu gede eta teh batal. Hayyan au mayitan nu hirup tawa nu maot eta oge sami batal. Bahkan termasuk anu geus pisah anu moal mungkin teh nya di urang mah urang keur leumpang reka sawah nah di jalan aya gular goler itu teh jiga bobogaan lalaki moal ieu moal nya ieu mangan ngadugikeun hungkul anu aya di dieu tuluy ku urang teh jiga bobogaan lalaki dicabak ku urang teh eta teh batal. Dicabak tungtungna teh kieu berarti nya cabak tungtungna teh dijingjing batal eta oge nya atawa bobogaan awewe nya di jalan tiir ku curug batal eta oge nya padahal mah geus kumaha geus papisah salagi batal sote salagi masih keneh disebut. Maksud masih keneh disebut teh kieu urang manggih di jalan contohna teh nya copot juga bobogaan lalaki tanyakeun ka batur ce ari ieu naon anu kieu mah eta cenah berarti masih keneh disebut nya atawa bobogaan awewe salagi masih keneh disebut tuluy ku urang dicabak bagian nu mantak ngabatalkeunana eta teh batal. Ngan lamun teh manggeus teu disebut ta eta mah lain cerita teu batal. Jika kumaha lamun geus teu disebut contoh bobogaan awewe ngan geus teu disebut bobogaan awewe nya eta ngan geus teu disebut eta. Contoh ibu teh tumpak motor tuluy weh labuh nepikakeun biwirna teh kumaha yeuh soeh suwing nya eueuh saware tuluy weh ka dokter Pak dokter nya ngobrol lagi henteu kitu meureun jadi kieu Pak dokter beureun kitu nya meureun ieu mah ieu teh abdi teh hoyong ngomean biwir wang jelaskeun we ngobrolna mah ceuk dokterna teh kieu mangga-mangga wae tiasa ngan pedah kudu make kulit asli ya. Tapi di dieu eueuh stok kulit aya oge nya alat pikeun ngalah kulit sok wae cenangan kulit nu beulah mana nu dipake gantina ningali kana pipi nyaah aduh ulah ieu mah alus kana leungeun nyaah ngan kabeneran gagaduhan istrina teh gede sabelah contohna contoh disopak we eta nu gedena teh malaur amih rata meureun nya disopak pas biwirna teh dipinahkeun ka dieu ye kana naon kana biwir anu naon tadi teh anu suwing dipake namal. Cik kulit nu dipake namal ieu naon? Kulit naon? Biwir nu hanap nya. Lamun tadi dicabak biwir nu hanap teh kumaha? Batal. Tapi ayeuna mah hiji geus papisah, duka dua ngaranna ge geus beda. Contoh istri ditambal ku biwir eta nya. Cik lamun ditanya ieu naon? Eta mual, tapi ieu teh geus ganti ngaranna jadi naon ayeuna mah? Jadi biwir luhur. Tah sanajan ieu biwir teh tina biwir nu handap dipisahkeun diala dipake namal biwir nu luhur nyabak ieu ayeuna mah henteu batal. Naon sababna? Hiji geus papisah, dua geus teu disebut. Disebutna ge jadi naon ayeuna mah? Biwir nya disebutna ge jadi biwir lain eta. Kartos teu. Atawa geus teu disebut teh dan teu ieu nya moal ieu mah gede sabelah deui contona teh gede sabelah hayang diratakeun keureut we sabelahnya biwirna teh nu belah jero tuluy ku urang teh digiling dijieun naon jieun baso contona teh nya dijieun campuran baso maka nyabak baso eta henteu batal. Kapan tina biwir? Nah, naon sababna? Sabab hiji geus papisah, dua ngaranna geus beda. Naon ieu?
baso mual naon ieu beuwir eta mual nya sabab geus naon geus beda ngaran tak kitu nya. Jadi eta mah henteu batal nyobak baso jadi batal. Kabayang teh lamun teh mah biwir anu suwing di tamal ku handap hek tiap nyobak teh batal. Meureun tiap wudu teh wudu kacabak batal, wudu kacabak batal. Tah udzur eta mah nya rukhsah. Toh simpulkeun. Oh acan hiji deui nu hiji deui mah nyabak dubur. Ari dubur teh naon palawangan tukang sok dibahasakeun masuk halqoti duburihi bubuleud anak Adam ya. Anak Adam teh jelema ya. Batal orang sok naon gagaro ka tukang nya nyokotan keremi kan eta teh kemungkinan muka tuluy kacabak batal eta teh nya. Ah urang mah di luar ieu. Kajaba lamun nyabakna ku tonggongna kumaha nya. Bisa meureun curug dikieukeun jeung jajangkung. Ah ada rese. Batal we nya. Lamun antel jeung dampal tampah ari bisa mah ku tonggongna atawa ku gigirna teu batal eta mah nya. Titik kasimpulanana nu ngabatalkeun kana wudu teh di dieu mah aya 5. Nomor kahiji aya nu kaluar tina salah sahijina palawangan 2 nu hareup atawa nu tukang kaluarna marek galib atawa henteu galib kaluarna marek anu suci atawa najis. Nu kadua ceuk tadi teh nyaeta sare kajaba sarena anu bari di diuk bari ngarapetkeun kana birit alias bujurna gede atuh lamun nu begang masanajan sarena bari diuk eta mah batal nya kitu deui rek dinu trek begang lamun sarena bari nangtung eta oge batal. Nomor katilu zawalul akli leungit akal kunaon we eta mah asalkeun akal leungit eta oge wuduna batal. Nomor kaopat paantal kulit lalaki jeung awewe anu deungeun batesan naon batesan umurna nyaeta batesan dipikahayang anu dipastikeun mah di dieu 7 tahun. Ngan teu menutup kemungkinan zaman ayeuna mah masing disahanapeun 7 tahun ge geus dipikahayang maka eta oge sami batal nya. Nomor kalimana nyaeta nyabak kubul dubur anak Adam. Berarti kumaha mun nyabak eta ucing batal teu? Teu sabab lain anak Adam nyabak eta beurit teu nya. Naon eta teh? Nya eta kubul atawa dubur. Nyabak eta sapi atawa doma teu batal cekapnya. Cekap beres kantun paslun fi mujibil gusli. Mudah-mudahan ageng manfaatna ti kawit dugi ka akhir. Hapunten tina sadaya kalepatan oge kakiranganana ditutup ku doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.